Tingkeban asalna tina kecap tingkeb anu hartina tutup. Maksudna awewe anu keur ngandung 7 bulan teu meunang sapatemon jeung salakina nepi ka 40 poena sanggeus ngajuru. Sarta ulah digawe anu berat sabab kandunganna geus gede. Anapun aturan sedekah tingkeban eta mimitina nangtukeun waktu. Biasana alusna mah bulan Hijriah anu aya tanggal 7. Sanggeus netepkeun waktu tuluy ditataharkeun. Prak-prakan tingkeban. Acarana nyaeta mandi kembang. Mimitina ibu hamil dibawa ku paraji ka tukangan imah. Indung berang ngeprak-prakeun kembang jambe. Kembang jambe anu ngandung harti hayang hade saperti seungitna kembang eta. Sanggeus kitu indung berang mawa kalapa gading anu geus digambaran tokoh wayang Sri Kandi jeung Arjuna. Anu ngandung makna mudah-mudahan anakna nurut alus rupa jeung kulitna seperti kulit kalapa gading nyaeta koneng langsat. Samemeh eta awewe di mandian paraji macakeun doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Pangeran nu pamasa muga-muga babar sing rahayu berkah salamat sing bungsur bangsar namun istri masing geulis mun pamaget masing kasep sing saleh manahna sing pintar mencari almuna. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabulan ngaherang, 2 bulan ngalengang, 3 kumulung, 4 bulan mangrupa, 5 usik, 6 malik, 7 kolot, 8 horak deui, 8 medal kadunya. Sok sangat jang. Sanggeus mapatkeun doa, kalapa dipurageun ti luhur nu diasupkeun kana jero samping. Tuluy disanggap ku salakina bari melah kalapa eta. Lamun anu hamilna sieun ku belut, mangka belutna dipeuneun disimboliskeun di luhureun ajakan. Kuyuran anu kahiji nyaeta ku indung berang. Kuyuran anu kadua jeung satuluyna nepi ka 7 kuyuran ku para pini sepuh kolot awewe anu sejena. Cara ngaguyurna kudu jiga indung berang. Unggal diguyur, samping anu basehna kudu diganti ku samping anu garing nepi ka 7 kali diganti. Cai sisa mandi dina gentong atau elakan dipicieun ku indung berang. Dina jero gentong salain cai urut mandi 7 kembang aya eusina duit. Duit eta mangrupa wedal istri jeung wedal pamegat anu dijumlahkeun. Eta duit teh diparulungan anu sok disebut ku istilah sawer. Sanggeus acara mandi rengse, tuluy acara ngajual rujak kanistren. Rujak kanistren dijual ka barudak ngandung lambang yen timulai harita geus beak mangsa ulin sawaktu budak jeung satulurnya jadi indung. Rujak kanistren rasana pait, kesed, hasem jeung sajabada, ngalambangkeun sangkan sagala kasusah jeung patina hirup diajarkeun ka anakna. Kitu oge lamun rujak rasana lada ngalambangkeun yen engke orok anu dilahirkeun teh lalaki.
jeung lamun teu lada orok anu dilahirkeun teh berarti awewe. Sanggeus mandi kembang rengse acara ditulkeun kana dikedopkeun. Nyaeta ibu hamil diurut ku indung berang. Alat anu dipake nyaeta bola 7 lambar jeung endog. Mimitina ibu hamil diurut, disangsurkeun, dibenerkeun posisi budakna. Sanggeus kitu ditalian ku bola 7 lambar. Bola 7 lambar nu ditalikeun dina beuteung ibu hamil eta nandakeun gedena beuteung nepi ka datangna poe lahiran. Jadi bola ulah leupas kudu sapegatna.